Wargi-wargi Priangan, dongeng misteri Sunda. Insyaallah ku simkuring ti Priangan community bade di Pedar. Sumangga wargi Priangan. Wargi-wargi Priangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biji carios nu mangrupi dongeng misteri Sunda. Insyaallah ku simkuring ti Priangan community bade di Pedar. Sumangga wargi Priangan. Wargi Priangan community kocap kacariuskeun wireh di Lamping Gunung Ciremai, Jawa Barat. Di dinya teh aya salah sahiji leuweung nu oge ampir-ampir tara kasaba pisan ku manusa. Eta leuweung kacida geledeganana tul saloba dipake padumukan sasatoan nu garangas nu garalak. Eta wengkon pileuweungan teh bisa disebutkeun leuweung ganggong si magonggong, leuweung si sumenem jati, leuweung nu hara-haraeun. Tapi sebenarnya mah wargi Priangan lain sapeda loba sasatuan nu garalak alias garangas nu ngalantarankeun manusa tarawani ngulampreng ka paledah dinya. Cenah mah di dinya teh aya salah sahiji misteri nu matak pikakeungeun tur tapi kageumeun nu ti taun ka taun teh jadi bahan kalemekan, jadi bahan obrolan sarta siga dongeng atawa sarupa legenda. Wargi Priangan di eta pileuweungan geledegan kumelendang sabangsani makhluk lalembut sarebu hiji rupa dedemit anu cenah teu wawuh kana kompromi jeung manusa. Kolot-kolot kasepuhan lamun saupama arinyana keur arambek kanu jadi putra-putrina, kanu jadi anak-anakna, sok nyebutkeun eta leuweung. Awas ke ku bapa hidup di kaleuweung dedemit etakeun. Awasnya lamun hidup henteu turut tumut teu patuh kana aturan, hidup di kaleuweung dedemit etakeun. Kitu diantarana wargi Priangan. Sarta biasana mah di eta pakampungan utamana mah di sabudeureun Gunung Ciremai eta barudak teh sok tuluy sarieun sarta tara ngalawan deui kanu jadi kolot-kolotna. Kacaturkeun di salah sahiji tempat nu rada lega oge
nyaeta di tengah pileuweungan nu angker eta teh. Di dinya teh aya cai curug nu rada luhur oge, kurang leuwih luhurna teh 15 meteran. Eta cai leuwih teh caina cukup gedena ngagulidag. Hingga tekenanana teh lumayan kuatna. Buktina bae sora cai anu ngahantem batu-batu teh kapireng nepi ka ratusan meter teh eta pileuweungan. Dadasar curugna sok ngebulkeun sabangsa haseup, padahal caina mah tiis kacida tiis somrekna. Di deukeut eta curug teh nyaeta dina gumprukan batu tembong sajirim badan gurak-gerak lamun ku urang dititenan kalawan tali tinaker. Kawan-kawan lalaunan kadang-kadang cepetna keur gerakanna teh. Ku cepet-cepetna nepi ka teu bisa ditutulkeun ku panenjo mata biasa. Lamun ku urang dititenan leuwih taliti, jigana bae eta jirim badan teh keur ngamaenkeun jurus-jurus elmu silat anu sakti mandraguna. Wargi pria anu mulia, eta jirim teh lain jin, lain oge syaitan. Tapi tetela manusia biasa. Kalawan pangawakan teh nyaeta awewe atawa istri, rupana geus rada kolot. Jigana mah kurang leuwih 60 tahunan. Atawa bisa jadi leuwih ngora sabenerna mah tibatan eta, tapi ku sabab perbawa rambutna nu awut-awutan sarta papakeanan nu tatambalan, inyana teh tembongna leuwih kolot batan umur nu sabenerna. Ya, 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 shoot, shoot, shot, 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 ya, shot. Eta ibu-ibu teh ngulinkeun jurus-jurus tina ilmu pedang nu kacida hebat rongkahna. Pedangna diputer kalawan cepet. Ya! Cepet bisa ngawangun gulungan sinar nu warnana jiga beureum. Sarta eta teh nandakeun yen kacida cepetna gerakan pedangna. Kalan-kalan eta awe teh luncat luhurnaker. Laju nyirorot liri barat dadali nudek nyamber ka handap. Nyaeta ka pelebah mangsana. Pedangna ditojoskeun. Sedangkeun dua sukuna najong kabelah kenca jeung oge kakatuhu. Sarta leungeun katuhuna ngawangun hiji cakaran tawa sanggeuman nu ngadius kalawan dina kacepetan nu luar biasa oge. Tur ngandung tanaga lapisan nu kacida hebatna estu lain bantrak-bantrakeun. Beres ngamainkeun jurus-jurus silat main po, manehna teh regeureun laju ngaguguk ceurik bari nyambat-nyambat ka hiji jalma anu palastra ku jalma anu jahat. Tetela eta awewe teh tujuanna di dinya teh nyaeta pikeun nyeuhkeun diri ngabuang diri ti pilemburan atawa ti masyarakat manusia lantaran ngabogaan maksud mandiri pikeun males pati. Wargi priang anu mulia, dak lumadak jung inya nangtung deui. Matana nu basih keneh robah jadi beureum. Euceuy beureum siga nu mancerkeun seuneu nu ngabla-bla. Digana bae dina kaayaan kana langsaan ge pancareungeuna, dedengianana, pangreungeuna masih kacida seukeutna. Manehana tetep waspada permana tinggal. Inyana mireng sora orai dina tatangkawan.
Barang inya nangareret. Bre, bae, bener aya orai sagede ping-ping kolot. Meuli tina tangkal nu badag. Sungutna calangap. Siap dek nekuk mangsana nu ngaliwat di handapeunana. Kabeneran kuring geus kacila laparna. Kita tadi can karaban naon. Ceuk manehna satengah gerendeng laju seuri. Sarta kalawan teu disangka ti anggalna. Coreaceng hieu. Gerakan si ibu-ibu nu luncat cepet bawaning kilat. Bari inyana muka jurus nu rongka. Shoot! Yes! Jurus nu ngadius nu siga kilatan sinar gilang gumilang teh. Ngahantem beuheung eta orai badag. Hingga eta orai teh kasabet ku pedang si ibu-ibu sakti mandraguna. Saterusna eta awak orai teh ditarik ku inyana lalaunan. Laju dipotongan jadi sababaraha bagian. Estu mata kemeng mitra. Saterusna eta daging orai teh didahar ku eta ibu-ibu nu aheng teh. Wargi Priangan Community. Koca peutingna eta ibu-ibu nu aheng teh inyana diuksila. Nyaeta dina tengah-tengah curug. Nu ngagolonteurkeun cai tarik tur sangaguru handaruan sorana. Tapi bangun ku mata kelo kacida teu katingal. Yen eta ibu-ibu sakti teh kaganggu ku nyeotna sora cai curug nu ngahantem kana badana. Manehana oge teu ngarasa tiris saeutik oge. Pestuning biasa bae. Hiji tanda yen kacida hebat rongkahna tanaga lapisan nu dipibanda ku eta ibu-ibu aheng. Wargi Priangan Community. Saha teu salorosna eta istri teh. Teu aya balarea nu uningaheun. Teu aya masyarakat pilemburan nu terangeun. Lantaran boro-boro ngalongok ka eta leuweung geledegan leuweung ganggong si maganggong nu hara-haraeun. Pikeun nyaritakeun leuweungna oge. Balarea masyarakat di eta wewengkon geus teu wasa atawa sieun pikeun medar atawa ngadongengkeunana. Wargi Priangan Community. Cag heula wargi Priangan Community. Hatur nuhun. Rupina sakitu heula dongeng Sunda Misteri. Mudah-mudahan tiasa ngahibur urang sadaya. Mangga wargi-wargi Priangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.